Ade atuh. Ya ya, nomor depan teh kade atuh. Ya bener sengaja. Saya serang ke mana deh. Ada budak kanya teh. Iya, nanti urus budak dia kan. Nya, ya non. Anak teh pindah di kos sekolah sejen we. Ya mau kunaon? Tadi kuring ngejahatan di batur. Sabarnya anak, awalnya nya bu. Ieu bener-bener teu bisa diantepkeun. Aya naon Pak? Teu nyaah teu aya naon. Nah, atuh bapak gelisah gitu. Teu geulis, tas ke maneh kabeunangan ka sakola. Nya atuh nya elang ke dan Kak. Iku Ada bos tanya loh. Ketela Elina anak koruptor loh. wah nanya sih. Iya iya adin aja aya wae. Coba ya baca tuh saya. Tak, bau betul jadi. Nah itu Kan berarti bener. Bener lah. Wah kumaha atuh kayak gitu bakal kumaha. Ini juga Kali halus Eliana orang jauhan we. Bener-bener. Jeung anjing aya naon ya? Leung ayeuna mana ke kudu obat kelas lagi. Bener tuh El. Nah, gitu. Baca ya El. Ieu kabeh bohong, pasti aya nu mitah bapak kuring. Yang mending ayeuna urang jauhan we. Tapi emang hampura mun kuring kacing nyaho kunaon maneh kieu? Naon maneh kayak urang kaos maranehna. Lain kitu urang mah hayang nyaho kunaon maneh teh ciri. Maneh teh kudu nyaho. Hampura maneh bisa mere nyenangkeun kuring sakali we. Geus kumaha indit. Tuan jelema anu teu lila ieu ngesolin kena batuna. Sebenarnya kitu pada tau dari sakurang. Emang anak mah jelema anu alus dina keadaan naon wae maneh bisa sabar. Jadi era. Bisa heula nya kuring dek asup kelas heula. Bapak kulit dibawa kemana? Udah lama di kantor. Ya Allah, naon anu rumah bebas salah kuring. Aya naon bu? Ayo gancang ya di jalan. Mereka makan bu. Ayo guys, aja dulu bang Obo. Selamat Pak, hanya lepas kalau sebenarnya kita tangkap. Ampura apa lamun kuring numero jadi sabrak ko sabar kenapa? Iya Pak koruptor ada cari lagi kami teang. Kuring hanya kal geus pitah maneh hampura aja. Kalau ternyata maneh kita